Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta mikawanoh kecap dua enggang. Kecap dua enggang nyaeta kecap dua suku atau dua suku kata. Jadi enggang itu kata. Nah, yuk tingali contohna dina kecap pasar. Pasar eta aya dua enggang nyaeta pa sareng sar. Nah, tina dua suku kata atau dua kecap. Anu contoh kaduana nyaeta jalan. Jalan oge ieu aya dua enggang. Dua suku kata nyaeta ja sareng lan. Jalan. Nah, ayeuna hayu urang sami-sami latihan di buku halaman 48 tentang maca kecap. Nomor kahiji bata. Eta dua enggang. Urang ayeuna pilarian anu hurufna sarua di awalna B. Naon tah anu dua enggang? Budak. Ayeuna nomor kaduana kecap dua enggang oge nyaeta calik. Ayo hideup diajar milarian kecap dua enggang dina huruf C. Naonnya? Cai. Nah, eta contoh maca kecap dua enggang. Ayeuna pikeun latihan hideup mangga diisi di halaman 48. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan nu ku ustazah nu disampaikeun aya manfaatnya kangge ananda solih sareng solihah. Amin. Tong hilap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan supaya urang tiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.